Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawai muallifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna muallafatihim khususun. Wa ila rawai masyayikhina wa masyayikhina khususun. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi'ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwai abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa kholatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut takbiri. Ari eta bab dina martelakeun takbir ayyama mina dina pirang-pirang poe di Mina. Poe tasyrik. Wa idza goda jeung di mana indit isuk-isuk jalma ila Arafata ka Arafah. Halaman 173 gitu. Wakana bukti sah Umaru Sayyidina Umar dia muga mikarido sallallahu anhu ti Umar yukabbiru eta maca takbir Umar fi kubatihi di kubahna Umar fayasmau tuluy ngadangu hu ka Umar sa ahlul masjidi ahli masjid fayukabbiruna tuluy takbir ahli masjid fayukabbiru jeung takbir sa ahlul aswaqi ahli pirang-pirang pasar hatta tartajja sehingga yen ngaguruh atawa ender naon minan mina naonana takbiron takbirna wa kana sareng bukti sa Ibnu Umar yukabbiru eta maca takbir Ibnu Umar biminan di Mina tilkal ayyama dina itu pirang-pirang poe tasyrik
wa khalfas sholawati jeung dina sabada pirang-pirang salat, wa ala firashihi jeung dina luhureun amparanana itu Ibnu Umar, wa fi pustatihi jeung di pirang-pirang kemahna Ibnu Umar, wa majlisihi jeung tempat salikna itu Ibnu Umar, wa mamsyahu jeung tempat lempangna Ibnu Umar. Tilkal ayyama dina itu pirang-pirang poe tasyrik, jami'an tegasna sakabehna. Wa kanat bukti sa Maimunah bintil Harith tukabbiru eta takbir Maimunah yauman nahri dina poean mencit maksudna Idul Adha. Wa kunna sareng bukti sa nisau pirang-pirang awewe yukabbirna eta maca takbir nisa khalfa Aban bin Utsman di satu kangen Aban bin Utsman bin Affan, wa Umar bin Abdul Aziz jeung di satu kangen Umar bin Abdul Aziz, layaliyat tasyriki dina pirang-pirang peutingan tasyrik marijali sarta pirang-pirang lalaki fil masjidi di masjid. Hadis saterasna judulna ngajelaskeun maca takbir dina beberapa hari ketika posisi jemaah haji aya dina poe tasyrik di Mina. Jeung di mana-mana indit pagi-pagi menuju Arafah. Ari takbir dina lebaran teh kabagi dua. Aya takbir anu mursal, aya takbir muqayyad. Mursal bebas tanpa kaid, muqayyad dikaidan kupedah geus salat. Dina idil takbir mursal, dina idil fitri aya, dina idil adha aya. Takbir muqayyad khusus ayana dina idul adha. Takbir anu dikaidan kupedah geus salat. Rek salat fardu, rek salat sunat, bahkan salat janazah. Fardu nama nu adaan anu kodoan. Di mana-mana geus salat, maka sunat baca takbir. Tah takbir muqayyad mah ayana dina Idul Adha. Ari takbir mursal mah dina Idul Adha aya, dina Idul Fitri aya. Nu teu dikaidan ku kaid sabada salat. Sehingga dina Idul Fitri mah sunat takbir teh kawit naon? Surup panon poe malam lebaran, akhir Ramadan, maghrib ya tidinya. Baca takbir. Sapeuting dugi ka pagi di mana imam khatib memasuki waktu rek khutbah naik kana mimbar nepi ka eta sunatna. Maka sabada mulang urang salat Idul Fitri teu sunat takbir. Dina Idul Adha aya dua Idul Adha mah, aya mursal aya muqayyad. Idul Fitri kan mursal unggul. Ari takbir mursalna sami we siga dina Idul Fitri. Tikawit malam lebaran dugi ka khatib masuki waktu pikeun khutbah. Eta mah naon? Mursal. Dina Idul Adha aya takbir muqayyad nu dikaidan ku waktu. Waktu naon? Waktu sabada beres salat. Rek fardu rek sunat. Tira waktu takbir muqayyad dina Idul Adha ti mimiti sabada salat subuh poe Arafah. Poe Arafah teh salapan rayagung. Jadi dina Idul Adha mati subuh, salat subuh. Sebelum lebaran itu sehari di lebaran salat subuh takbir. Salat lohorna takbir. Salat asarna takbir. Geus puguh maghribna mah sabada salat disebut muqayyad takbir. Isana geus puguh bada salatna mah naon? Muqayyad. Sabada eta mursal terus. Subuh deui, lohor, asar, maghrib, isya, subuh sampai asar
poe katilu dina dinten tasyrik. Jadi ti subuh poe arpa aya di urang mah kadang dipigawe teh takbir naon muqayyad teh geus poe lebaran lohor. Padahal ti kamari eta teh ti kamari. Nya poe lebaran tanggal 10 Rayagung lohorna sok takbir asar, takbir maghrib, takbir isya, takbir subuhna tanggal 11 itu subuh lohor asar maghrib. 12 subuh lohor asar maghrib isya. 13 subuh lohor asar ketika dinya. Maghrib entos malam 14 ban eta. Di urang sok dipraktekeun teh poe lebaran eta teh lohor, padahal takbir mursal nama ti kamari. Ayeuna misalnya tanggal 8 Rayagung poe Arfah. Lebaran teh besok. Ayeuna poe naon? Rebo. Lebaran teh Kemis besok. Tah ayeuna tos salat subuh takbir Allahu akbar Allahu akbar. Lohorna sami takbir Allahu akbar. Asarna sami geus puguh maghribna geus malam lebaran. Jadi ti kamari. Nya terus, teh kadang mah dipraktekeun itu. Tapi dari tadi dipimpin ku imam mah anger urang teh bisa nyanyahoanan gitu. Berarti imam mah kudu naon nu mimpinna gitu. Jadi ti poe kamarina sebenarnya. Takbir dina pirang-pirang poe ketika aya di Mina maksudna poe tasyrik walaupun urang keur teu di Mina gitu. Geus puguh jemaah haji manu di Mina. Saur wakana Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sok takbir di Kubah anjeun. Ketika aya di mana di Mina. Kadangun takbir Umar bin Khattab teh ku ahli masjid. Nu akhirna payukabbiruna maraca takbir ahli masjid. Kadengeun ku jama-jama nu aya di pasar baraca takbir deui. Sehingga hatta tartaja minan takbiron sehingga ngaguruh euner eta mina ku membaca takbir kompak serempak ngaakbarkeun Allah ketika hari-hari aya di Mina. Diturutan we ku putrana gitu. Wa kana Ibnu Umar tadi mah Umar bin Khattab gitu tanya. Nama Ibnu Umar yukabbiru biminan di Mina takbir dina eta poe tasyrik. Wa khalfas sholawat sabada pirang-pirang salat waktuna. Rek salat fardu, rek salat sunat rawatib. Fardu nama rek adaan, rek kodoan. Rawatib nama rek qobliyah, rek ba'diyah, berenang gitu. Rek salat janazah ge bahkan gitu. Bisa inu maot tanggal 10 Rayagung geus beres salat janazah teh langsung we naon? Takbir gitu. Tempatna di mana? Bebas wala pirosihi kadang luhureun amparan. Wa fi pustatihi dina kemah. Pan jemaah haji mah hari-hari eta teh ya kemah di ditu kapan. Wa majlisihi tempat salik, wa mamsah tempat berjalan, di jalan-jalan teh takbir tilkal ayam jami'an sakabehna. Turutan ka dieuna ku Maimunah bintil Harits. Anjeunna takbir dina poe lebaran. Ibu-ibu sami desok talakbir di belakang Aban bin Utsman bin Affan. Ketika Aban bin Utsman bin Affan jadi gubernur di Madinah gitu. Di zaman Abdul Malik bin Marwan. Ibu-ibu talakbir biasa. Kadieunaakeun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sami dina pirang-pirang poe tasyrik teh di masjid naon talakbir bahkan jeung lalaki ngan pedah ceuk madzhab Syafi'i lamun awewe mah takbirna launan lamun deukeut lalaki. Gitu mah awewe hungkul ibu-ibu nya teu naon misamun ngahiji mah tong tarik teuing. Nah kang mengetok tarik teuing nah eta teh orat sanes orat. Sorat arewewe lain orat. Walaisa minal aurat as-saut. Kena patungin jadi tilu. Walaisa minal aurat naon as-sautu. Laisa walaisa lain minal aurati tina orat naon as-sautu sora. Sora awewe teh lain orat. Da kabayang lamun sora awewe orat, aya awewe misalnya keur berjamaahnya ibu-ibu. Aya lalaki ngaliwat kadenge sorana jadi batal salatna. Sabab naon kadenge oratna. Aya orat mah lain kadenge kuduna ge, katingali kuduna gitu. Jadi lain orat gitu.
Atuh teu naon ngadenge suara awewe nya palayah rumu cenah simauhu teu naon ngadenge suara awewe kecuali ila in khosya fitnatan awil tadza bihi kecuali lamun jalma ku ngadenge suara awewena matak timbul naon fitnah matak ngarasa ngeunah lezat suarana komo mendesah-desah maka bayang na ujug-ujug gaceng gitu ngadenge suarana kadang lain suara masuk nipu itu nelpon misalnya suara ngeunah na radio misalnya gitu kan penyiar radio gitu suara aralus itu ya pasti tinggali itu ingin kapok panggih oge kadang-kadang gitu kan ulah katibu ku suara jadi lain orat teu naon didangukeun teu naon lain orat ngan lamun matak ngeunaheun ulah eta teh kangen ku naon di desantria sok aya tampilan sholawat tim sol ku akang tara dicaram da teu ngeunaheun dan naon cenah teu ngeunaheun gitu. Lamun anu mendesah mah dicaram kurang ku lantaran ieu mana serak-serak garing gitu kan. Serak-serak becek. Tuluikeun we barudak mun gitu. Eta mun matak timbul fitnah haram eta patul muin tinggal coba. Juz katilu ron 260 coba mun teu salah. Jadi volumeuna naon? Launan gitu kan launan eta teh hari-hari dimina takbir rek dina naon we tempatna gitu ngan pedah sabenerna mah dina fikih madzhab Syafi'i kangge jemaah haji mah utama keneh nyeureurkeun naon talbiyah sepanjang ihram dari awal sampai akhir dina naon we tempat yang situasina seueurkeun talbiyah kecuali dina tawaf eta mah aya zikirna khusus kecuali dina sa'i eta mah aya zikir khusus kecuali dina malontar jumroh ula usto aqobah aya zikir khusus eta mah takbir lianti eta mah talbiyah we tapi sanajan kitu digantian ku takbir ge nya mah matak jadi doraka moal itu naon padahal jemaah haji mah eta teh sunatan teh ngalobakeun naon talbiyah naon talbiyah teh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak gitu sing seueur eta kecuali na tawaf dikirna khusus kecuali na sa'i dikirna khusus kecuali keur nengor jumroh geus puguh takbir eta di luar eta kabeh talbiyah tapi teu naon di luar eta kadang-kadang digantian ku takbirnya teu naon tadi geuningan Ibnu Umar tuh tilka bimina tilkal ayam dina eta poe keur di Mina teh takbir wa khalfa sholawat lain sakadar sabada salat tungkul tilkal ayam jeung dina sabada salat jadi teu naon talbiyah digantian ku naon ge takbir padahal nu sunat lebih sunat nama eta pikeun jemaah haji mah naon seueurkeun maca naon talbiyah maca talbiyah tapi sanajan seueur maca talbiyah sakalieun dina takbir Idul Adha anu naon mah nu muqayyad mah tetep eta mah naon berlaku baca takbir panjang tadi sepanjang ihram dari A sampai Z seueurkeun talbiyah kecuali tawaf sa'i malentar jumrah lian ti eta mah talbiyah we gitu eta kang mun tanggal anu muqayyad geuningan bada salat dina Idul Adha eta kumaha oh sunat eta ti kawit ira ti kawit tahallul mun geus tahallul tina naon tina haji berarti baca talbiyah ke jemaah haji mah mun tahallul awalna tanggal 10 Rayagung berarti kan mulai takbir nanti lohor mun gitu mah nya lohor tanggal 10 gitu kan jemaah haji teh tanggal 10 teh naon waktuna tahallul awal lantaran waktuna tahallul awal sok takbir eta berarti ti kawit bada salatna berarti lohor asar magrib isya subuh terus sakitu di luar sabada salat mah talbiyah deui we gitu An Muhammad ibni Abi Bakrin Ats-Tsaqafi katampiti Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi halaman 173
Qala ngadau Muhammad kana lapad sa'altu naros kuring Anasan ka Anas wa nahnu bari ari kita godian eta nu indit isuk-isuk min Mina ti Mina ila Arafat ka pirang-pirang Arafah anit talbiyah tina masalah talbiyah kaipa seperti kumaha kuntum bukti aranjeun kabeh tasnauna eta migawe aranjeun kabeh man nabi sarta nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadau Anas kana lapad kana bukti kalakuan yulabbi eta maca talbiyah saha al mulabbi jalma nu maca talbiyah la yunkaru bari teu diingkaran saha alaihi itu mulabbi wa yukabbiru jeung maca takbir saha al mukabbiru jalma nu maca takbir pala yunkaru maka teu diingkaran saha alaihi itu mukabbir. Cek Muhammad bin Abi Bakar At-Taqofi kuring naros Anas bin Malik ketika harita abdi sadaya indit isuk-isuk ti Mina menuju Arafah tanggal 8 Rayagung meureunnan gitu kan menuju Arafah menuju wukuf tanggal 8 naroskeun tentang talbiyah kumaha aranjeun bukti nu dipigawe zaman Rasul kapungkur da Muhammad bin Abi Bakar teu ngalaman meureun zaman harita. Saur Anas nya zaman harita nu talbiyah aya nu nyarek nu takbir aya nu nyarek maksud Anas bin Malik di dieu anjeun anjeun hujjah bahwa meunang takbir dina tempat nu kuduna mah talbiyah gitu pan jemaah haji mah cek tadi ge kuduna naon nyeurekeun talbiyah tapi ti Mina menuju ka mana ka Arafah tanggal 8 di Mina 8 Rayagung menuju tanggal 8 rek ukuf di Arafah eta nu maca talbiyah aya nu maca takbir aya maksud Anas bin Malik nya teu naon maca takbir nu kuduna mah maca talbiyah gitu mau jadi mubah ieu gitu ngan meureun teu meunang pasunatan tina jihad waktu da can waktuna sok enak anjeun takbir Allahu akbar pan eta takbir bacaan takbir eta cik mubah moal mun dibaca ayeuna nya moal naon ngan moal meunang pasunatan tina segi takbir Idul Fitri Idul Adha na mau mentak mubah dikir mau lo bating mau mentak overdosis di lain bodrek gitu. 107 tilu an Hafsata katampi ti Hafsah bojo Rasul itu putra Sayyidina Umar an Umi Atiyata katampi ti Umi Atiyah ibu-ibu teh ini zaman Rasul mah eta nu ya cukup ketua parajina meureun gitu tukang naon kemudian mayit gitu kan nu mingpin qolat ngadau Ummu Atiyah kana lapad kunna bukti abdi sadaya nu maru eta diparentah abdi sadaya an nakhruja kana yen kaluar abdi sadaya yaumal idi dina poean id hatta nukhrija sehingga yen ngaluarkeun abdi sadaya al bikro ka parawan min khidriha tina tutup kulambuna bikro pedah dipinggit meureun hatta nukhrija sehingga yen ngaluarkeun abdi sadaya al huyadh ka pirang-pirang istri anu head payakunna maka bukti huyad kholpan nas eta tetep di satu kangen manusia payukabbirna tuluy maca takbir huyad bitakbirihim kalawan takbirna nas wayadauna jeung ngadua huyad biduaihim kalawan doana itu nas yarjuna ngarep-ngarep huyad barokata dzalikal yaumi kana barokahna itu poe wa tuhratahu jeung kana kasucianana itu yaum ti Hafsah ti Umi Atiyah cek Ummu Atiyah abdi sadaya ibu-ibu geng ibu-ibu tokoh ibu-ibu Ummu Atiyah diparentah supaya keluar ketika Idul Fitri Idul Adha lebaran mah ibu-ibu ge ngilu we salat lebaran ulah cicing di imah mun udur mah nya ieu mah ya udur peda masak jang salaki beda deui judulna eta nu darewasa unggul gadis-gadisna oge dipiwarang keluar hatta nukhrijal bikro min khidriha sehingga abdi sadaya ngaluarkeun budak-budak parawan tina tutup-tutup kulambuna biasa budak palawan rek dikawinkeun sok dipingit heula umpama tong kaluar ti imah gitu
tong panggih jeung calon salakina gitu. Tapi ketika poe lebaran tapi orang keluar anggar ulah urang ngurung diri gitu. Bahkan hatta nu rijal huyad ibu-ibu nu keur head ge dikeluarkeun. Ayo urang ngadangukeun ceramah Idul Fitri Idul Adha cek ibu abi teh nuju pamengan da moal di masjid ieu mah moal rek di lapang. Keluarkeun nu head oge. Ngan posisina payakunna khalfan nas di belakang eta mah. Mun salat idna di masjid dia mah di luar sih eta mah. Mun salatna idna di lapang sih eta mah di tukang di ditu gitu kan. Maca takbir ngiring baca takbir dalin maca Quran dikir mah teu naon pikeun nu head teu meunang maca Quran. Nu lain dikir. Maca takbir ngilu bi takbirhim jalma-jalma takbir ngariring ta eta huyad. Ngadaroa aja manu head ku sabab doana manusia lamun teh imam khatibna ngaduaan diaminan gitu kan. Geningan ngiring yarjuna barokata dzalikal yaum berharap hoyong kabarokahan eta poe jeung kasucianana eta poe ngiring ka dinya. Tapi eta teh dinisbatkeun jang naon, jang jalma anu henteu loba gaya, loba tingkah gitu awewe. 173. An-nafiin katampi ti nafi an ibni Umar katampi ti ibnu Umar anna nabiyya saestuna nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti nabi turkazu eta ditancebkeun naon al harbatu tumbak anu pondok kudamahu di payuneun nabi yaumal fitri dina poean idul fitri wan nahri jeung poean idul adha poean mencit. Sumayu sholli tuluy salat nabi teh mun idul fitri idul adha biasana di lapang lain berarti utama keneh di lapang utama mah anger we di mana di masjid sabab masjid mah tempat nu paling dipika cinta ku Gusti Allah nu aya di muka bumi ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Pangutamana lembur munggu Allah nu aya di muka bumi adalah masjid, nu paling dipegang ngewa ku Allah adalah pasar. Tetap utama kene di masjid. Mun mahi sebab kebersihanana terjaga. Tapi rata-rata Rasul Idul Fitri ada itu di mana? Di luar masjidnya membludak teh kapan? Mun salat ibu-ibu kadang ilu kadang henteu. Nah Jumat mah geus puguh taraya ibu-ibu meureun apa nah Idul Adha Idul Fitri mah sok araya eta. Anu merantau daratang meureun kitu jadi pinuh masjid teu mah. Kulantaran di tempat terbuka lapang tetap Rasul mun salat sok nyieun sutroh. Naon sutroh teh? Tutup-tutup antara diri jeung Ka'bah. Naon wae nu bisa dipake sutroh? Naon bae nancebkeun sesuatu teu naon. Anjeun salat di kebon gitu kan. Tetap antara urang jeung kiblat teh ulah molongpong gitu. Naon nancebkeun naon? Iteuk tarosu mah tumbak pondok, tancebkeun di payun. Batas eta teh bisa aya jaman nu liwat. Jarakna ulah lebih ti 3 siku antara eta jeung urang. 3 siku mun sasiku 48 cm ya. 3 siku teh 104 cm sekitar 1,5 meter jarak urang sareng tutup-tutup eta tak kakara urang disebut make sutroh teu meunang aya nu liwat gelutan bila perlu mah geuning kamari aya liwat antara urang jeung sutroh aya nu ngaliwat kan gelutan mun bisa maksud gelutan teh caram kalawan dicaram anu lebih dahsyat atau digelutan ku nu teu salat gitu. Tah kitu tancebkeun. Teu bisa ngagurat bisa aku naon. Duh tancebkeunana guratkeun eta sot nyeun batas. Naon sajadah, naon deui barang di depan. Ta Rasul Idul Fitri Adha di lapang sok nancebkeun sesuatu di antawisna tumbak anu pondok sebagai sutroh hahalang. Ciri eta teh urang teh keur salat ulah anu ngaliwat kadinya 168
tadi mah 173 mundur kana 168 liarna mah. An Aisyah ta katampi ti Siti Aisyah qalat ngadawu Aisyah kana lapad dakhala lebet aya alayya ande. Aya make aya 168 mah aya. Dakhala alayya. Dakhala lebet alayya ka kami saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indi sareng eta tetep sandingan kami jariyatani ari dua budak anu can baleg. Ari dua budak awewe anu can baleg. Tugoniani anu lalaguan itu jariyatani. Bigina ibu asin kalawan lagu perang bu'at. Perang bu'at teh naon aya putut angka hiji teh tingali. Bu'at teh ismu hisnin eta ngaran benteng. Jaro nu berjalan non al harbu perang indahu sandingan hisnun bainal awas diantara awas wal khajraj jeung khajraj. Qila dicaritakeun non wakanat lapad wakanat bukti fihi eta tetep dina hisnun non maktalatun azimatun perang nu pohara. Bainahuma diantara awas jeung khajraj wa baqiyat jeung tumetep non al harbu perang pihima di awas jeung khajraj ila an aqoma nepi ka yen ngadegkeun Allah al Islam kana Islam mi'atan dina 120 jeung 20 naonan sanatan tauna fa'allapa tuluy ngarukunkeun sa Allah bainahum diantara itu nas lah awas jeung khajraj naon eta kali itu nanti eta teh naon kali itu teu jelas eta tulisanna teh hah nah tulisanna hurufna teh teu bisa maca hurufna naon eta urang pan teu jelas hurufna ba ya teu baca baik itu bisa kabeh gitu. Jadi Bu Aska diterangkan. Faddojaat tuluy nyangkere Nabi alal firasyi dina luhureun amparan wa hawala jeung mindahkeun Nabi wajahu kana wajah Nabi. Wadahola jeung lebet sa Abu Bakrin Abu Bakar pan taharo tuluy nyentak Abu Bakar ni ka kami. Wa qala jeung ngadau Abu Bakar kana lapad mizmarus syaiton ari pirang-pirang tarompet setan indan Nabi eta tetep sandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakbala tuluy madep alaihi ka Abu Bakar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola maka ngadau Rasul kudu ngantep anjeun huma ka itu jariyatani falamma gopala tuluy samangsa balangah Abu Bakar gomaztu tah noel kami huma ka itu jariyatani saur Siti Aisyah pakharajata tuluy kaluar itu jariyatani wa kana sareng bukti yauma idin eta poe lebaran. Yal abu arulin sa asudanu orang Sudan bidaroki kana tameng wal hirobi jeung kana alat perang. Fa imma sa'altu maka boh menta kami an nabiya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma qala jeung boh ngucap Nabi kana lapad tastahina mika hoyong anjeun. Tangzurina ningali anjeun. Pakulna mak pakultu maka ngucap kami naam leres pakoma tuluy ngadeggeun Nabi ni ka kami waraahu di satu kangen Nabi khaddi bari ari pipi kami ala khaddihi eta tetep luhureun pipi Nabi wawari Nabi yaqulu eta ngucap Nabi kana lapad dunakum netepan aranjeun kana ulin-ulinan alat perang netepan aranjeun kana ulin-ulinan alat perang
Ya Bani Arfidah, Bani Arfidah. Lakob alam lakob, jadi landihan di Rasul ke orang Habsi, ke orang Sudan, ke orang Negro. Bani Arfidah. Hatta idza malaltu, sehingga di mana bosan kami. Qala tah ngucap Nabi kana lapad hasbuki, cekap anjeun. Kultu ngucap kuring naam leres. Qala Nabi padhabi, maka pek indit anjeun. Ti Siti Aisyah. Sor Siti Aisyah hiji mangsa Rasul lebet ka abdi. Wa indi jariyatani sandingan abdi teh aya 2 budak awewe tukang ngalagu. Can balik jariyah keneh lah gitu, can balik ABG. Can balik budak leutik awewe tukang ngalagu. Ngalagu naon? Ngalagu perang Buas. Naon perang Buas teh? Ari ngaran Buas teh ngaran benteng. Gus berjalan peperangan antara kabilah Aws sareng Khazraj. Anu sebelum kedatangan Rasul, Aws jeung Khazraj kapan? Pas terjadi peperangan besar antara 2 kubu, Aws jeung naon? Khazraj. Nepi ka ngadegna Islam 120 tahun teh perangan teh. Ratusan tahun Aws jeung Khazraj. Tuluy ku Allah didamekeun, dirukunkeun antara Aws jeung Khazraj. Jadi disebut kabilah Ansor. Kok kamarina perang Hunain geuningan Rasul khutbahna kumaha? Ya ma'syarul ansor alam ajidkum dullalan fahdakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa alatan fa'agnakumullahu bi. Eta. Hei orang Ansor, alam ajidkum dullalan. Nah kami teu manggihan ka aranjeun, pan aranjeun teh sama sasar, sesat. Fahadakumullahu bi, Allah memberikan hidayah bi lewat kami. Wa kuntum mutafarriqin, aranjeun teh cerai-berai 120 tahun teh perang. Fa'allafakumullahu bi, Allah ngadamikeun lewat kami. Wa alatan palaki ranjeun sabenerna masalah. Fa'agnakumullahu bi, maka Allah ngabeungharkeun lewat kami. Sababia hakikatna Allah. Diturutan we kunaon? Ku ulama nu ngadamel sholawat nariyah. Sababia atanapi pedah tawasul. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli ala atuh sing baca atuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salim salaman taman ala terus nanti alladzi tanhallu bihil uqadu nu kaudar bihi ku nabi naon al uqadu ikatan ikat ku Allah eta teh gitu kan syariat ku nabi atawa alladzi anu tanhallu anu kaudar bihi ku sabab tawasul ka nabi bisa naon al uqad wa tanpa riju terbuka bihi ku nabi hakikatna ku Allah sababna ku nabi dipake we tawasul bihi kalawan tawasul ka nabi non al qurab kabingung otuk qada bihil hawa'i dicumponan bihi ku nabi ku Allah sabenerna syariat ku nabi atawa bana teh bihi kalawan tawasul ka nabi naon al hawaij wa tunalu bihir ragaib nu dipikaresep bisa diraih ku nabi ku Allah eta teh syariat nabi atau urang sebagai wasilah tawasul ka nabi jadi we terbuka kacumpunan pangabutuh wa yustasqal gomambi wajihi kalawan tawasul ka nabi gitu. Ku Allah hakikatna isnad majaz akli wasani ay yusna dalil mulabasi laisalahu yubna kasaubin labisi perang teh asam didamaikeun ku Allah ku kedatangan Rasul hijrah di Mekah ka Madinah. Tah jadi aya Rasul lebet ka Aisyah, Siti Aisyah di dinya aya bener rerencangan amengna gitu kan. Budak istri kene da Aisyah ge istri kene depan
salapan tahun hiji jeung Rasul teh nikah di jeung Rasul di Mekah cek sariwayat 6 tahun cek satu riwayat 7 tahun can ngahiji di Madinah ngahijina ketika umur salapan tahun kan memejeuna alit kan jadi resep-resep kene ngalagu bareng gitu kumaha we watak budak da sisi kemanusiaan mah sama gitu ngan laguna beda rega lagu nanti perang Buas zaman-zaman dulu itu mun perang teh laguna mun ayeuna balonku ada 5 meureun gitu ngabsen balon eta mah gitu kan ieu mah perang lagu perang gitu Paddoja'a alal firos Rasul teh nyangkere luhureun amparan da Siti Aisyah teh kitu nuju nongton barudak itu teh kan keur ngalalagu gitu wahawala wajahu tapi Rasul mindahkeun kana wajahna henteu melong kieu Rasul teh cicing di dinya tapi ngabalieur gitu eta nu marayan di dinya Siti Aisyah ningali Rasul di dinya nyangkere ngan mali ka dieu Rasul teh gitu henteu ditingali gitu ada teu layak ditingali meureunnan gitu tapi di satu sisi meureun hiburan ka seorang istri pan alit keneh dimanja gitu kan Siti Aisyah mangga ayu cara ngamanjana teh kitu da kaulinan zaman haritana kitu hiburanana gitu wah mun zaman ayeuna mah urang lain kitu cara ngamanja teh meureun kamol meureun gitu lah harita udah sisi ya masih alit keneh resep ku Rasul dinaon atuh dihayukeun oh nuju nongton seni meureun keur ngalalagu Aisyah Rasul aya kadinya teh dicara mung Rasul teh bari nyangkere teu ari ngabandungan ngana ieu wajahna dipengkolkeun we kieu berpaling lebet Abu Bakar disentak ku Abu Bakar teh cuk Abu Bakar eta tarompet setan aya di Nabi wah Abu Bakar itu pan eta ngalagu gitu make alat perang lagu nanti diongkok eta tabuhan sagala Surah Abu Bakar eta tarompet setan aya di bumi Nabi dicarek ku Nabi mah teu dicarek ngan Nabi mah ngabalieur tadi kayak gitu dah malum alit keneh beureun keun hiburanan anda kitu disentak madep we Nabi Rasul teh ka Abu Bakar ceuk Rasul kumaha dak huma antep Abu Bakar tong dicaram ku bae hiburan itu lebaran gitu lebaran nakolan bedug carekan keun we atuh da malam lebaran ieu gitu kan sekalian malam lebaran mah tatakolan teh keun we atuh dak huma antep falama gopala di satu sisi kupun bapak mah Abu Bakar dicarek ku Rasul mah dibela tapi dak sieun kasalahkeun da gara-gara Aisyah ge para sia Rasul jeung Abu Bakar gitu suami jeung naon jeung orang tua falama gopala ketika Abu Bakarna balangah gomaztuhuma toel ku abdi teh tah CS abdi tukang lagu artis cilik gitu kan toel ku abdi balik udah gitu bisa kata tulisan dicarekan gitu Pak Korojata nya keluar eta budak duaan harita teh wakana yauma idin harita poe naon lebaran kagaliban di zaman baheula poe lebaran mah yal abu Sudan bidaroki eta orang-orang negro orang-orang Sudan teh sok ulina teh ku tameng alat perang pun gegelutan ninjaan beun gitu biasanya gini baru dapat tuh takbir itu gegelutan gitu kan enak naon we gitu kan alat perang gitu. Harita teh dan memang gitu aya artis cilik baru dak can ABG gitu kan nu sejen mah lalakin mah gegelutan meureun biasa eta lebaran harita da tah harita teh duka kumaha eta duka kuring nu menta ka Rasul duka Rasul nu nawisan udah tadi artis cilikna geus naon geus balik di toel balik geus kata tulisan dicarekan ngan di tempat nu sejen gitu kan aya budak nu gegelutan ieu mah aya nama barudak leutik lalaki orang Sudan duka harita teh abdi nuukeun Gusti Rasul asa hayang nongton barudak lalaki nu gegelutan duka abdi anu nyuhunkeun ka Rasul hilap deui harita teh duka wa ima qala tastahina tandurina duka Rasul nu nawisan harita Aisyah palai salira ningal
nonton itu udah barudak artis kecil mata di nu awe menggeus balik itu nu gegelutan mun make alat perang orang negro pakul tuh namanya Gusti Rasul hoyong nonton can wareg tadi da kabur artisna balik. Nah betul tak eta teh aya dua kemungkinan duka abdi nu ukeun harita duka Rasul nawisan harita hilap deui kan intina mah abdi teh harita teh nonton barudak kegelutan gitu. Pakomani waroahu tuluy Rasul teh ngadegen nempatkeun kami di belakang bari khaddi ala khaddihi pipi abdi teh aya dina pipi Rasul biasa gitu teh naon pantel pipi meureunna naon mesra gitu kan. Padahal laguna teh geuningan lagu Aisyah ya apa? Tak gitu, aya laguna eta teh gitu kan. Dina domkeun betna kumaha sok baca cekal makola qaidah. Nah gitu. Jadi ieu kieu Rasul ditinihan ku Aisyah pipi jeung pipi gitu. Kumaha saur Rasul? Tah geus persiapan nonton eta mah dalin artis eta mah, lain artis cilik tadi ngalagu lain ieu mah gegelutan ieu mah beda deui. Rasul ge nonton eta mah. Saur Rasul naon? Wa huwa mana? Wa huwa yaqulu dunakum. Silakan alin sok der barudak ah tulikeun gegelutanna meureun kitu. Dunakum teh kitu. Netepan aranjeun kana ulin-ulinan alat perang. Tadi mah ningali artis cilik nu istri Rasul na ngabalieur asa teu pantas gitu kan. Tapi adi palaban gegelutan mah daya kamangpaatan pikeun tanginas engke perang latihan gegelutan. Pan geus dewasa mah engke bisa ngelawan kafir gitu kan. Jang latihan perang teu naon eta mah olahraga alus eta mah gitu. Gegelutan, gugulatan mun asal teu berbahaya we gitu. Ditonton ku Rasul eta. Daya latihan perang. Jadi sakur olahraga nu ngabantu kana tanginas perang nya halus eta. Kang kumaha mun main bola eta mah tak jadi tanginas kana perang teu kitu we da Kang perang lagi ti mana heuh mun ngaji itu jadi tanginas teu nya eta Kang abdi mun main bola teh sok jadi cedera jadi we teu ngaji eta teh ulah hadur gitu mah jadi mun poe minggu libur ngaji teh main bola tapi mun magribna teh semangat ngaji teh halus eta latihan kana perang gitu kitu sebenarnya kumaha hukum main bola aya dina kitab Inaratud Duja gitu aya dina kitab Inaratud Duja tentang main bola aya poinna mah teu naon sepanjang hiji nutupan orat, dua teu meunang poho salat gitu kan, lupa waktu. Nomor katilu aya manfaat pikeun tangkas gitu kan. Kana pergerakan perang. Omapuna beureun gitu, mun matak marake koror gitu luhureun tuur teu meunang. Poho salat asar teu meunang. Magribna gering atuh meunang main bola minggu magribna teh tarang ngaji jadi haram main bola nang gitu mah dunakum silakan teruskan igro eta teh ai ilzamu ma antum fihi wa alaikum bih ilzamu kudu ngamisikeun aranjeun kabeh ma kana perkara antum anu ari aranjeun kabeh fihi eta tetep nama teraskeun barudak kegelutanana ulah kagok ditongton ku Rasul eta. Ya Bani Arpidah, hei Bani Arpidah, itu lakob landihan ke orang Sudan, ke orang Habsi. Ku Rasul disebut Bani Arpidah. Hatta idza malal tu sehingga ketika abdi geus bosen, asa tunuh ingin da nyaeta cek Aisyah teh bener lamun ngalagu nu tadi mah tuh istri nyambung jeung istri deui. Istri ningali gegelutan, lila-ilatna bosen harita. Katingal irada hoream. Saur Rasul hasbuki cekap teu sakitu hiburan teh. Saur Aisyah kultuna cekap we Gusti sakitu we cekap tuh. Jenuh nempo gegelutan barudak. Nempo nyanyi mah tadi resep. Pan nyambung istri jeung istri, ari istri lalajo budak lalaki mah teu pati ngahaja ku Rasul teh beresan gitu carana. Tingalikeun kana tongtonan anu matak jenuh gitu kan. Nya atuh ari entos padhabi teh urang wih gitu. Itu bagaimana Rasul memanja teh gitu. Tak aya dina laguna ge kitu. 172. Anil Barro katampi ti Barro bin Azib qala ngadau Barro. Kana lapan sami tu ngadangu kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu barina khutbah Rasul. Faqala Rasul inna awwalama saya sunah mimiti perkara nabda'u nu ngamimitian abdi sadaya
min yaumina tina poean abdi sadaya hada anu ieu yaumina an nusalliya eta yen salat abdi sadaya tsumma narji'a tuluy yen balik abdi sadaya panan haro tuluy mencit kurban abdi sadaya faman makari sajalma paala eta nu migawe man zalika kana madkur kana salat jeung nahru faqad asaba tanya tangeunaan man sunnatana kana sunnah kami. Rasul khutbah saur Baro bin Azib ketika khutbah Idul Adha. Eusi ceramahna kieu. Inna awwala ma nabda'u min yaumin hadza, pertama nu dipigawe ku kami hari ini poe lebaran an-nusalliya, salat dulu. Salat Idul Adha. Tsumma narji' balik ka imah panan haro tuluy mencit salat mencit ulah dibalik mencit kurban heula tuluy salat ulah kitu sajalma nu migawe ciga tadi salat tuluy mencit bener lamun karaka mencit heula subuh ameh jongjon mencit we kurban gitu kan salat idna jam 7 balikan deui kaya-kayana eta kurban teh kaci da mimiti waktu kurban mah geus masuk waktu duha jeung berjalan salat gitu geus salat mun teu salat ge minimal waktu salat geus berlalu misalnya duha nanti 6:30 gitu kan ya kira-kira jam 7 mulai walaupun orang teh salat Idul Adha ulah di 6:30 ti subuh mun gawe ciga kami tadi salat heula tuluy kurban bener mun kurban heula tuluy salat teu kaci eta aya sahabat anu curhat ka Rasul Gusti Rasul abdi da geus mencit kunaon nangge mencit heula ceuk Rasul teh nya tapan lapar abdi mah gaduh ge domana ge leutik bae jang anjeun mah jang matur mah ulah jeung kitu Rasul masihan rusuh kan bae jang anjeun kemudian jang jeung barang dahar subuhna rek berangkat teh lapar bae tapi nu sejen teh meunang 170 an Anasin kata piti Anas qala ngadau Anas kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu eta tara indit isuk-isuk Rasul yaumal fitri dina poean Idul Fitri hatta yakula saengga yen nuang Rasul tamarotin kana pirang-pirang korma wa anhu jeung katampi ti Anas anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad wa yakulu jeung nuang Nabi hunna kana itu tamarotin witron barina ganjil ketika Idul Fitri sebelum berangkat salat Id buka heula makan heula utamana korma Rasul ge sok kitu goreng kacida mun mengkek gue subuh teh berangkat seolah-olah orang juga keur puasa gitu kan. Pada air lebaran mah poe susuguh ti Allah. Mentak rek Idul Fitri berangkat ka mana? Ka menuju salat Id itu sunat buka heula sunat makan dulu. Zaman Rasul mah korma cenah saur Anas nuangna teh ganjil. Hiji, 3 meureunna gitu. 5 mah enggak ganjil. 11 mangga 13 15 sebenarnya 17 sabarang sakilo we kagok yang penting ganjil gitu praktekeun eta teh jadi goreng kacida minimal mun anjeun rek berangkat Idul Fitrinya minimal minum dulu lah ngopi dulu gitu plus wudud masna wa sulasa wa ruba gitu wudud samsu maksudna mah gitu kan masna wa sulasa wa ruba la jaroma kan daya jarum eta mah wujud walakan sasa lain rokok kansas walakin masna wa sulasa wa ruba tapi 2 3 4 ini babu ma'ari eta bab martelakeun perkara kila nu dicaritakeun ma fi zalazili dina pirang-pirang gempa 183 dina Bukhari jilid 1 an Abi Hurairah takatampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugami karido sallallahu anhu ti Abu Hurairah qala ngadau Abi Hurairah kana lapad qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu mual breg mual ngadeg non as-saatu qiyamah hatta yuqbado sehingga yen
dicabut non al ilmu kusabab dimautan ulama wa taktsura jeung sahingga yen loba non azzalazilu pirang-pirang gempa wa yataqarraba jeung sahingga yen silih deketan non azzamanu waktu wa tadharo jeung sahingga yen loba non alfitanu pirang-pirang fitnah wa yaktsura jeung sahingga yen loba non alharju pembunuhan wa sareng ari harju alqatlu eta pembunuhan hatta yaktsura sehingga yen loba fikum di antara ranjeun non almalu harta payapido tuluy leber itu mal ngajelaskeun tentang gempa-gempa utama nama gempa kana agama itu saur Rasul moal breg kiamah sehingga aya ciri anu mendahului hiji dicabut ilmu nu dimaksud ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum mah semakin naon, semakin canggih, semakin seueur penemuan-penemuan baru. Ieu bodoh di dieu teh dicabut ilmu teh ilmu agama. Ku jalan dimautan ahli-ahlina. Aya ulama ahli tafsir terkenal pupus, gantina belum tentu. Aya ulama ahli hadis pupus, gantina belum tentu. Aya ulama ahli fikih pupus gantina belum tentu kan gitu da layati zaman illa non alladzi badahu syarrun minhu mau datang hiji zaman kecuali zaman sabada lebih goreng dari ilmu ti Rasulullah mah eta ilmu teh sampurna mungkin ka dieu mungkin beak ibarat naon nyicikeun cai kana botol sok tepul eta teh tina teko kana botol kan aya nu ngecret teh jadi kurang tina botol kana botol kan kurang anu ngecret kana botol kurang ilmu teh kitu zaman Rasul mah pinuh ka dieu gitu kan ti guru tepul urang teh da ngajina nunutan harita patrol teh disusulkeun gitu kan boga murid nya muridna ge meureunnan sahandapeun urang nah, terus tah enak kayak gitu generasi sabadana teh tergantung aranjeun ayeuna. Moal leuwih pinter badan anjeun moal itu. Ilmu mungkin kurang kiamah teh ya. Wa taktsura az-zalazil jeung loba pirang-pirang gempa. Gempa nu dohir. Loba gempa teh di urang. Lain gempa lokalnya malam Jumat lain eta mah. Ieu gempa bumi itu. Bisa deh disebut gempa dinya teh gempa kegoncangan kana agama. Nu ngaco-ngaco kana aturan agama. Nu zaman baheula geus lurus ajaran agama teh. Datang hiji golongan anyar eta teh. Nyalah-nyalahkeun karena perbuatan pada melah ulama-ulama salaf kapungkur. Disarahan ku Rasul harita. Rasul nuju ngadua Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah berkahan orang Yaman, berkahan orang Syam. Saur sahabat Busri sareng Najid atuh. Henteu Rasul. Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina wa yamanina. Syam jeung Yaman. Dugi ka 3 kali kunaon ya negara daerah Najd teu didoakeun suratul hunaka az-zalazil. Ti Najd pisan timbulna kegoncangan agama. Wa hunaka tatnu qarnus sayatin. Ti Najd pisan lahirlah tanduk-tanduk setan. Sok we ayeuna anu sok ngacaukeun amalia urang teh. Ulama anu memang tokohna teh lahir di dinya. Teangan pengen resok na Google saha tokoh anu sok diikuti anu ternyata lahirna ti Najd. Kapanggih ieu? Eta teh kegoncangan agama eta. Kunaon Najd teu diduakeun ku Rasul. Ketika anjeunna Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Yaman jeung Sam diduakeun ku Rasul supaya barokah. Cek sahabat Najd teu Najd
Sabab hunaka zalazil tina jid pisan timbul kegoncangan agama. Wa hunaka tatmu qarnus syayatin tina jid pisan timbul tanduk-tanduk setan nu ngacaukeun kana agama. Nu geus puguh urang ngamadabna tauhidna kana naon Asy'ari Maturidi dina fikihna ti Abu Hanifah Maliki Syafi'i Hanbali tasawufna Imam Junaidi datang golongan-golongan baru eta nu membawa teh kama qala Allah kama qala Rasulullah dibahasa teh sunnah Rasul asa pang sunnahna we golongan anyar karena itu tuh golongan anyar itu pengikut saha eta pengikut seorang tokoh nu lahir ti Najd hekang atuh sing jelas saha we kode etik eta tangan ku ente dina Google so nu zaman ayeuna diikuti anu memang fatwana teh ngaharamkeun ngabid'ahkeun paragina teh satokohna orang Najd eta teh so tangan Google orang Najd so balik ti dieu tangan Google oh kang nya nu sok ngabid'ahkeun muludan nu sok ngabid'ahkeun rajaban tah eta pengikuti Najd eta teh jadi goncang gempa di dinya teh wataktsuro zalazil dinya teh bisa gempa secara dohir memang karaos kurang gempa di mana-mana ayeuna bisa gempa dinya teh gempa agama kekacauan bab agama keguncangan bab agama kerenyaman tentrem damai ibadah datang si eta gede gebreg-gebreg gitu ti mana ti Najd bijilna teh hunaka az-zalazil tina jadi pisan timbul kegoncangan jadi kiamah wa yataqarabaz zaman silih dekatan zaman karek kamari cikene sehingga maksudna mah qillatu barokati zaman jeung gitu seeutik barokana zaman ngaliwat waktu begitu saja cicing isuk datang sore datang isuk kamari mangkukna saminggu sabulan satahun gitu teu karasa cek ecen teh abdi ke Kang Monto 8 tahun mah abdi di dieu asa karek kamari ciri kiamah teh cenah boga perasaan gitu teh da memang umum eta mah karasa ku sadayananya wa yataqarabaz zaman saling silih deukeutan zaman teu karasa pokoknya yang penting mah maot nyandak iman Islam keur alus carana saur ba'du salaf unzur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta alaihi falzamhu wa kulla syai'in takrahu ayyatiyakal maut wa anta alaihi fajtanibhu unzur pikiran emutan kulla syai'in setiap perkara tuhibbu ayyatiyakal maut anu anjeun hayang maut keur kitu falzamu tuluikeun pikiran kurang hiji amal hiji pagawean hiji situasi nu urang hayang maut keur kitu tuluikeun berarti alus wa kullu syai'in takrahu ayyatiyakal maut wa anta alaihi fajtanibu pikiran hiji perkara nu anjeun embung maut keur kitu tinggalkeun wa tadharul fitan dohir nampak tegasna loba takfuro loba fitnah bab agama wa yaktsuro al harju banyak pembunuhan wa huwa al qatlu hok ningali channel TV aya we ngalapoe naon teh berita pembunuhan geus ciri kiamat ngan peda aya hatta yaksuro fikumul mal sehingga loba diaranjeun harta payapido melimpah ciri kiamat timbul pertanyaan Kang di Indonesia kan mariskin keneh berarti lami keneh kiamat gitu Kang nah pan ciri kiamat tadi Pak nu ditataan di absenan itu teh geus kareuna kan gitunya maraot ulama-ulama coba loba gempa dohir gempa agama silih deketan zaman loba fitnah loba pembunuhan ari pelabah hatta yaktsuro fikumul mala eta Kang kumaha berenang gitu pertanyaan teh mun ningali
Ayeuna mah berarti pan urang mariskin keneh berarti lami keneh kiamah teh kangun gitu mah. Cek sapalih nama eta teh tos terjadi eta di masa keemasan Islam teh di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga bingung jama rek mere teh. Rek mere teh bingung. Mun kamari ayeuna mah tos gaduh. Jadi nu beungar nu bingung naon teh. Mere teh. Saur ulama geus terjadi situasi eta teh di masa keemasan Islam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Cek sapalih mana encan, mun encan mah meureun lila keneh, sabab urang mariskin keneh. Kan ieu cenderung kana enggeus eta teh. Sabab data-data mah nu mendukung tadi tos terjadi hungkul tadi. Oh iya encan. Ayeuna mah urang bingung nu sedekah saha? Jadi kiamah mah bingung nu sedekah rek mere ka saha gitu kan. Hentos can ieu teh. Lamun ningali situasi dohir mah encan di urang udah miskin wae ti baheula. Tapi lamun ningali sejarah tentang secara khusus umat Islam pernah masa kejayaan, masa keemasan itu di zaman khalifah atau pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Da sanes khalifah sebenarnya. Sebab masa khalifah mah aya 30 tahun. Muawiyah sendiri teu ngaku khalifah. Ana awalul muluk, saya adalah raja pertama di Islam. Tak duka. Saha nu ngusung konsep khilafah. Geus eueuh khilafah mah geus eueuh. Khalifah na 30 tahun, muluk raja itu mah gitu. Babun khamsun ari 5 perkara layak lamu eta teu aya nu uningangeun hunna kana khamsun sa illallahu kajaba Allah. 183 dina Bukhari jilid 1. An Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar dia muga mikarido sallallahu Allah anhu mati Ibnu Umar. Qala ngadau Ibnu Umar kana lapan qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul ghaib ari kunci. Kunci barang gaib khamsun eta ya 5. La ya'lamu anu teu aya nu uningangeun ha kana khamsun saha illallah kajaba Allah. Layalamu tegasna teu aya nu uninga saha ahadun hiji jalma. Ma kana perkara yakunu nu bakal bukti ma pigodin eta tetep dina poe isu. Walayalamu jeung teu uninga saha ahadun hiji jalma ma kana perkara yakunu nu bakal bukti ma fil arham dina pirang-pirang rahim. Wala talamu jeung teu uninga naon nafsun awak-awakan mada kana naon taksibu kasab atau ngusahakeun nafsun godan dina waktu isuk. Wa matadri jeung teu aya nu apaleun naon nafsun awak-awakan bi ai ardin di tanah nu mana tamutu bakal maot nafsun. Wa mayadri jeung teu uningan sahadun hiji jalma mata iraha yajiu bakal datang non almatoru hujan. 5 perkara teu aya nu uningangeun hakikatna kecuali Allah disebut miftahul ghaib 5 itu. Di tukang itu dijelaskeun harita nya. Harita mah keur surat naon harita mah? Surat Luqman ayat sabaraha? 34 sabaraha? Versi Qur'anna ya versi hadis. Kunci barang gaib nu jadi pokok aya 5. Nu mana ieu nu 5 nu nyahoun kecuali Gusti Allah. Hiji moal aya nu apaleun naon nu terjadi poe isu. Teu apa. Cenah Kang aya nu ngaramal, tong percaya. Teu aya nu ningan. Aya jalma ngalagu nu sieuna muji Nabi bahwa Nabi teh terang kana perkara anu aya dina poe isuk. Ceuk Nabi cekap ngalagu teh ulah eta ganti ku lagu biasa aya nabuhari asana gitu teu aya nu ningan kana kejadian hari besok ulah percaya gitu dukun gitu kuhanah atau arraf sedang gelam orang percaya ka dukun 40 poe ta salat moal ditarima ku Allah arraf dina kitab Irsyadul Ibad mah arab teh jalma anu biasana sok ta'inu syarik gitu. Nangtukeun barang hilang
di mana tempatna nangtukeun saha nu malingna. Arop eta dukun eta teh. Kade santri leungit duit, leungit HP. Misalnya naon we gitu kan, nanyakeun we ka seorang kiai. Itu di mana saha nu malingna? Cek kiai anu teh. Muragna di anu, mun dipaling teh ku si anu. Kade dukun gitu teh dukun gitu. Tinggal dina irsadul ibad, arop itu gitu. Bisa nganyahokeun naon tempat kehilangan atawa nangtukeun saha nu maling. Kanyenting jubahna badag, bendokna badag, tasbihna sagede peureup hijina. Dukun anu gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikum naon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naon abdi teh Pak Ustad nyuhkeun bantosan. Kunaon gitu? Ical HP. Nya maksana kumaha? Nya manawi terang saha nu malingna. Itu. Teu apa? Teu apa? Berita kehilangan mulain ka Ustad nanya ka polisi, nanyakeun salah judul atuh. Ustad itu kudu segala bisa wae gitu. Ustad juga manusia. Teu apal. Jeung masing apal ge ulah sok dibejakeun da arop dukun itu. Ayeuna pan dukun teh pahili jeung kiai ayeuna mah gitu. Dukun tapi kulantaran ya dukun mah tuh rada ke kampung-kampungan sok rada kerenan naon orang pintar paranormal gitu kan. Kadieuna ahli hikmah badan kita yang rada keren mah. Tingali pagaweanana gitu kan. Piil mapulna gitu kan. Jadi kadenya ulah tatanya. Si eta mah kiai eta mah ajengan. Lah sanajengan ningali dina irsadul ibad mah arop itu kitu praktek. Ta'inus sarik nangtukeun saha nu maling atau tempat hilangna di mana. Dukun gitu. Percaya datang ka eta bari percaya 40 hari 40 malam salat diterima. Ari abdi teh enjing jodona ka saha itu nanyakeun deui jodoh ka saha teu aya nu apal. Karena kejadian poe isu buah maut nanyakeun jodoh buah maut isu teh. Nya maut jelemana atau maut kahayangna bisa wae kan dicabut kahayangna. Nya. Tangga dua ka Allah terbaik WC terbaik kan doa. Ya Allah pasian abdi jodoh nu geulis nu soleha gitu. Cenah Gusti moal masian wios Gusti teu dipasian eta nu terbaik panginten. Ngan abdi nyuhunkeun ka Gusti teh. Hayong baseuh we unggal wengi gitu pan teu kudu maraban eta mah. Cenah ku Gusti ge moal dipasian baseuh unggal wengi. Wios Gusti da baseuh unggal wengi olok sampo asal ngimpen we Gusti unggal wengi wios garing oge pan gitu. Terbaik itu. Benar teh? Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. 2. Teu aya nu ningan seorang pun naon nu aya dina rahim. Ayaan atawa eueuhan. Awewe atawa lalaki. Ah Kang sok aya di USG geuningan ieu teh calon bayi teh. Kadang teu kabuka. Kadang salah prediksina. Bayi Anda insya Allah perempuan. Meuli pakaian alat bayi nu awewe. Wah lalaki geuning jalu aya pan eta teh. Tetebakan namina ngana tetebakan kadang tepat kadang teu kan memang lolobana mah akurat gitu. Tapi hakikatna teh anu ningan kan teu pasti. Atawa teu pasti jatahna ieu rahim sabaraha orokna engke. Moal bisa kabaca eta mah. Eta hiji, 2, 3 sok sanajan ceuk paraji mah wah tina ditingali tina naon? Tina Bali tina naon? Oh ieu mah jatahna biasa sekian nih sampai aya grenyilna sekian. Misalnya gitu. Moal aya nu ningan gitu. Jatah rahim sabaraha. Nah iya anakna bakal 16, nah bakal 12 salosieun kanjat. Nyieun 1 tim teman bola. Teh nu ningan eta kan. Opan banyak anak teh banyak naon? Banyak anak banyak
koma yang dikeluarkan. Banyak anak banyak rizki yang dikeluarkan gitu. Daya tahu urusan Allah itu. Saya lagi hayat masih di kandung badan, ya pasti di rizkian. Ngan rizki kudu dijemput. Sanes diteang Kang, diteang mah ciga eueuh, dijemput bagus saya eta. Balik ka mana Kang? Ka pasar bari naon? Bari ngajemput rizki. Rizkina di pasar beureunan. Di pilari mah ciga nu eueuh sabab diteangan ciga nu eueuh. Selama hayat masih di kandung badan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Da ari rezeki mah teu panca kaki, teu ningali tanaga, teu ningali capek. Lamun kudu ningali kesang kaluar capek, tukang nemok, tukang macul kudu pangbeungharna. Nya. Rezeki mah diteang ka kulon datang ti wetan. Diteang ka kalea datang ti kidul, rezeki. Teu panca kaki. Coba cak-cak, naon rezekina? Reungit, cak-cak teh bisa ngapung, rezekina mah reungit teu bisa ngapung. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap-hap, lalu ditangkap. Cek logika, kuduna cak-cak, rizkina lain reungit, da cak-cak teh bisa ngapung. Rizki ti dia diteang datang ti ditu. Diteang ka ditu datang ti mana arahna. Jadi usaha mah sakadar nyareat rizki mah teh kitu. Siti Hajar milarian cai bulak-balik antara Sofa Marwah sekitar 450 meter. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. 7 kali hampir 3 kilometer setengah. Di mana cai ayana? Zam-zam cakeun naon? Sampai Nabi Ismail anu keur mau entel kahausan. Rezeki eta. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu goda. Moal aya apal-apal, moal aya nu apaleun jiwa. Moal aya nu apal hiji jalma pun naon nu rek dipegawe isukan. Manusia cuma punya rencana. Allah yang menentukan. Isukan rek anu mal bisa teu apa. Tapi lain berarti urang agenda, tetap aya agenda, urang aya cita-cita. Dari jalma mah kuluhur cita-cita bakal tepi kana derajat anu luhur. Idil fata hasba tiqadihi rupi wa kullu man lam yatakin lam yantafi. Tuluikeun betna. Panas alul manana ayujirona minaria mudhaifan uju. Dina kitab naon eta? Umariyato nya eta. Euy miriti. Pada barisan Umariyato. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mulai nu apaleun awak-awakan di mana bakal maot. Nu kamari teh maot mah urang cicing maot datang, urang lompat maot ngudag eta maot kana. Teu apal. Wa mayadri ahadun mata yajiul mator. Seorang pun moal apal kapan turunna hujan. Walaupun aya BMKG. Badan Meteorologi naon teh? Dan Geofisika. Diprediksi Tasik teh bakal naon? Hujan. Halo do anger. Hujan lokal ge. Tah kadang-kadang gitu. Eta barang goib nu wajib kurang diimankan eta. Da ciri orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang nu takwa teh eta. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tah mafatihul ghaib teh ieu. Babul muamalatil mar'ah wasafariha. Ari eta bab mertelakeun muamalah na hiji awewe wasafariha jeung lumakuna mar'ah 187 itu. Ro'a ningali san Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara ahlin nari kana panglobana ahli neraka. Ningali an-nisa ka pirang-pirang awewe. Qalu ngucap sahabat bima kusabab naon ya Rasulullah? Hei Rasulullah. Qala ngadauh Rasul bikufrihinna kusabab kupurna nisa. Bila dicaritakeun naon yakfurna nah kufur nisa billah ka Allah. Qala ngadauh Rasul yakfurna nampik itu nisa al asyira kana kaadaan salaki.
wa yakfurna jeung nampik nisa al ihsana kana gawe hade ka salaki. Lau ahsanta lamun gawe hade anjeun ila ihdahunna ka salah sahijina itu nisa ad-dahra dina sataun kullahu tegesan sakabeh dahra Tumaroat tuluy ningali ihda minka ti anjeun sayan kana hiji perkara. Qalat tah ngucap ihda kana lapad maro itu teu ningali kami minka ti anjeun khairon kana kahadian qattu sama sakali. Bab mertelakeun muamalahna awewe jeung indit-inditanana awewe. Muamalah heula eta. Interaksi campur gaul. Rasul ningali mayoritas penghuni neraka itu adalah ibu-ibu. Sahabat naros bima ku sabab naon Gusti Rasul ibu-ibu jadi mayoritas penghuni neraka. Saur Rasul pedah kupur dosana. Punten Gusti Rasul. Eta teh pedah kupur ka Allah teu iman ka Allah. Sanes saur Rasul teh lain kupur ka Allah tapi kupur nikmat. Yakfurnal asir wa yakfurnal isan. Kupur itu menutupi gitu kan. Nampi menolak. Cek lugot mah kupur teh gitu. Matak petani itu disebut kafir eta teh. Urang ka petani nyebut kafir, kafir celugot teu matak murtad itu. Ejama keur melakan bonteng gitu kan. Sikina pan ditutupan gitu kan, ya kafir gitu. Kafir, wah kade itu nyebut kafir ka jamaah muslim itu pada sok salat kene sih eta da ieu mah kafir ceuk lugot jamaah anu nutupan bini teu murtad dengan lamun kasinggung jadi naon mun kasinggung jadi doraka siga jalma nyebut babi gitu anjing gitu bagong tentang gitu. Apakah jadi murtad? Henteu jadi murtad dina kitab Al-Adzkar coba tingali. Sekadang cek kolot kade jeung ka jelema ulah nyebut bagong anjing cenah murtad cekna sulam teanganna sulam eueuh na sulam eueuh. Da urang ge tamat bahkan nyian penjelasan sulam teu aya nyebut bagong ka jelema disebut murtad. Kade-kade katong nyebut anjing ka jelema eta kade gugug. Kade binatang-binatang kebon binatang disarbut di absenan hiji-hiji gitu kan. Kade bisi murtad. Dina sulamut topek aya dipilari sulamut topek diramet jeung tengah-tengahna teu kapendak eta aya dina kitab Al-Adzkar mun teu lepatna Al-Adzkar eta sebatas dosa unggul matak nyinggung batur eta gitu tak nyebut kafir ka jamaah muslim karena kafirna ceuk lugot nya teu mata kupur cek lugot mah naon sakur zaman nutupan eta kafir ngaranna pan petani ge sok nutupan bini kafir ceuk lugot tapi mun mata kasinggung menyendora kawe eta maksiat lisan marenan gitu kafir teh nutupan nampi tah jadi mayoritas ibu-ibu nu kana neraka sabenerna lain pedah kupur ka Allah da geus jelas eta nu kafir mah dina jahanam dina neraka. Tapi kupeda nampi kupur menolak menutupi karena keadehan salaki. Salaki berbuat baik ge goreng nawe nu di absen. Wa yakfurnal ihsan nampik maneh pikeun berbuat hade ka salaki. Salaki berbuat baik asa teu katarimakeun diri embung berbalas berbuat hade ka salaki. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu andaikan saur Rasul sepanjang zaman dina satahun anjeun berbuat hade tumaroat min kasyai'an tuluy manehna eta awewe ningali teh anjeun hiji perkara nu goreng sakali padahal kurang kumaha selama 1 tahun itu dicumponan kayangan hiji pernah gitu dicumponan aya kahayang teh dicumpon hiji ngobrolna teh naon maro aitu minka khairon qattu kami mah teu ningali ka anjeun migawe hade saeutik oge halodo sataun lantis hujan sapoe tah ibu-ibu calon neraka gitu ibu-ibu calon neraka gara-gara nampi kana kahadean salaki
atuh meunang gitu lalakinya euy kade da aya ancaman jang lalaki nusud teh lain di awewe hungkul dan nusud juga aya di lalaki ge aya mata kana neraka teh lolobana awewe ngan teu saeutik lalaki ge gitu halaman 182 An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya nugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah qala ngadau Abi Hurairah kana lapad qala ngadau san Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu teu halal limraatin pikeun hiji awewe tu'minu nu iman imroah billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir naon antu sapiro yen lumaku mar'ah masirota yaumin walailatin dina jarak sapoe sapeuting laisa bari teu aya maha eta tetep sarta imroah saha hurmatun mahram ieu bab anu ngajelasin hadis nu dina bab man kaduana babu muamalatil mar'ah wasapariha indit-inditanana ibu-ibu saur Rasul teu halal berarti haram pikeun seorang wanita nu merasa beriman ka Allah merasa beriman kana poe akhir teu halal tegasna haram indit-inditan jarak sapoe sapeuting bari teu dibarengan ku mahram atawa teu dibarengan ku salaki indit-inditan sorangan jarak sapoe sapeuting ai jarak tempuh sapoe sapeuting teh kumaha pandina bab qosor jarak qosor teh kan dua pamondokan dua kali mondok urang berangkat di dia subuh make kendaraan mun zaman baheula membeureunnan onta pas magrib ka hiji daerah meuting heula gitu kan berangkat di pagina deui ketika magrib jadi dua kali mondok lamun dituluy-tuluykeun mah berarti kan 24 jam siang nanti 12 kan 2 poe kan gitu cokot isoma istirahat salat makan maka jarak qosor jama itu ya lumaku 22 jaman qosor jama teh lamun dina kilometerna rupa-rupa ulama guru ge rupa-rupa nyebatkeun 80 genep ngan kuring mah mendakan dina naon namina teh madzahibul arba'ah juz 2 asana bab qosor itu 80 kilometer genep 140 hiji lempengkeun bisa qosor jamaah teh dina madzhabul arba'ah juz kedua itu 80 kilo genep 140 meter berarti 80 hiji itu perjalanan 2 hari iya nu diharamkeun teh di dieu perjalanan 1 hari berarti mun dikilometerkeun mah kira-kira perjalanan jarak tempuh 40 kilometer temenang istri, temenang ibu-ibu init-intan sorangan jarak 40 kilometer bari teu dibarengan salaki bari teu dibarengan mahram jarak 40 kilo nyari ti dieu ka Cihideung mah deukeut eta mah gitu dan tetep alus sama dibarengan ku naon ku mahram Kitabul Janaiz ari eta kitab mertelakeun janazah babu bukai indal marid wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku panghurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Rabbi fili wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.